dalam kesempatan ini saya alhamdulillah ketemu dengan kiai yang dianggap harismatik. Saya mau bertanya kepada kiai, kalau pertanyaan saya terjawab, saya manut kepada kiai. Kalau tidak terjawab, jangan dianggap bahwa itu kiai benar. Mang Gadingnya hebat. Kiai mah cicing bae. Saya mau bertanya kepada kiai 3. 1. Allah itu adalah ada. Bagaimana bentuk adanya Allah? Pohara kan? Yang kedua, tentang takdir, bagaimana mewujudkan takdir. Yang ketiga, mengapa iblis itu dimasukkan ke neraka? Walaupun dimasukkan ke neraka tidak akan panas sebab iblis dari api, neraka api. Apa artinya? Waduh, kamu nanya ke Haji Pendi, mit. Hebat jasa itu. Tapi kiai mah dengan nyantai baik naik ke panggung. Sini ente sini. Sini yang dekat sama saya. Sini, waduh diusap punya. Datang ditampilin jaga. Apa ini? Enggak apa-apa saja. Jangan main sembarangan. Kan tabok-tabok aja. Ini jawaban dari pertanyaan Anda. Wah, kok pertanyaan sih dijawabnya pakai tempeleng? Ahli hakikat bakos gitu. Urang dititah tahalli bihadhil makarim. Jelema anu migawe naon bae, bagus dibales bagus, goreng dibales goreng. Mantak sing hade urang kuari. Lantaran kuari maker peplakan engke urang panen. 2 bayan wa analil biryan wa andai ganggaping do. Bayanun martalakan satu hunai kututup kadue kabejikanan wa anna papirang-pirang warna. Wa anahu yang bagi lil musina yusyarika biha. Lan satu hunai kalakuan iku seyogya. Kadewong kang gaya bejik apa yang tak sesukutan yang musim biha ing dalam anwa. 3 tawi kang kaping 3 iku abil biatu bilisan. Awiting dalam gaya becik bil ahwaj kalawan kang leuwih butuh. Urang dek barang bere ihsan teh nyoto. Kanu leuwih butuh liqaulihi kena ngalirik ucapan Kangjeng ala uriin wa ala dhamain wa ala ju'in. Jadi mun mere pakaian saha anu leuwih butuh. Mun urang mere cai saha anu leuwih dahaga. Urang mere sangu saha anu leuwih lapar. Itulah dek barang bere teh supaya bebereanana kamangpaatkeun kunu dibereena. Engke timbul nyambung bersyukur. Jelema hayang nginum dibere cai, masya Allah pohara jasa. Jelema hayang dahar tapi dibere rujak bubek. Mal beres kajian koko bage. Dari batak ketika keluar negeri ke Baghdad, jelema lalapar di kapal, endahan diberi es bonbon, pada tetap akur gitu karena rata itu, edik nyumpahan besi ragak di kapal pak, rata kudu sesuai, yang dahar beres sangu kan mantep. Masya Allah, yang kawin di bang balarkan ku motor tuh mah bisa, karena aja sarwa ditumpakan lain deh, atau lain deh, ya kawin bere tuh tumpakan anak awe, yang motor atau poswan, jadi kudu aku, bisa jelema yang motor di tita kawin malah, daik badaik ngan, maksudnya motor hayang. Gitulah orang bebereat supaya kamangpaatkeun. An hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal. Tawi pasal kang awal fi bayani ruju'il insan
Kudu dalam mertalakeun babalik ke manusia ila watanihil asli maring kampung insan kang bangsa asal, tempat insan kang bangsa asal. Al-insan ala nawaini maka utawi manusia kutetapi ngatasarong warna jismaniin suji kang bangsa jisim waruhaniin lan kaping done kang bangsa ruhan. Jismaniu maka utawi kang bangsa jisim ma insan namun iku manusia kang umum waruhaniu insan khasu lan utawi kang bangsa ruh iku manusia kang tangtu. Rujul insanil amil watanihi maka utawi babalik ka insan kang umum maring panggonana insan wahwa lan utawi watan ad-darajat iku sakeh darajat bisabab amal ilmi syariati wa tariqati al-ma'rifah kutetep kalawan sebab migawe ilmu syariat lan tariqah lan ma'rifat. Kama qala alaihi salam kaya barang kang ngucap ya Kangjeng Nabi ku tetep ingat asa Kangjeng Nabi utawi kasalamet. Ngucap ing labad al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haqi. Tawi hikmah kang ngumpulkan iku angaruhi ing haq ing Allah. Iza amila bila riyain wala sumatin tatkala ngamal ya wong kalawan ora riya lan ora sum'ah li'anna darajati ala thalathi tabaqatin kena satuhuna sakehe darajat iku tetep ingat satelu sakehe alkah. Pasal awal rek nerangkeun babalikna manusia kana tempat aslina. Aya anu babalik ka tempat aslina engke geus pae teu aneh atuh teu aneh kabehan ge bakal tukang mabok ge bakal bae, tukang zina, tukang korupsi, kos nu ditukang, tukang ngabohong atuh kitu bae, bakal kabeh. Tapi lamun bali ka tempat asli na kuari di dunia keneh tapi enggeus bisa balik ke tempat asli. Nah iya nu dimaksud di dunia keneh tapi enggeus bisa balik ke tempat asli. Masya Allah. Jadi nyana hilir mudik bisa bolak balik dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Ya Allah, lain jeung masa maneh aya mah dua maneh aya. Satu. Ya karim, ya Allah. Lamun urang carita tentang manusia anu bisa balik ke tempat aslina di Rasul aneh, di Nabi aneh. Sebab komponen-komponen Rasul, komponen-komponen Nabi jang pi Rasulun jang pi Nabiun atuh pasti beda jeung tukang karungeun. Beda. Sebab aya anu diciptakeun teh jang kapal, aya anu diciptakeun jang kareta, aya anu diciptakeun jang mobil, kabeh kendaraan, aya anu diciptakeun jang motor,
aya nu diciptakeun jang sapeda, aya sasapedahan. Beda. Kejaranana kapal jelas per detik sabaraha kilo. Kereta gitu kene. Mobil lain. Motor sarua. Sepeda aya sasapedahan. Beda komponenna. Jang pi rasulun, jang pi nabieun. Waduh. Eta mah anu geus hese dicaritakeunana geus teu bisa dikasab. Diciptakeun ku Gusti Allah jang pi rasulun mah kodukna super. Anu geus hese tandinganan. Bisa nerowong ketika nyaritakeun surga blak surga katingali, ketika nyaritakeun neraka blak, ketika nyaritakeun kubur blak kubur katingali. Sebab nu bogana ge bisa muka lama atuh kumaha eta ciptaanana. Dicaritakeun kubur teh, ketika di jero kubur teh bakal aya pertanyaan kadeuleuh ku Kangjeng Nabi, katingali ku Kangjeng Nabi. Amal ngajentuo bagus jeung gorengna caritakeun ku Kangjeng Nabi, katingali ku Kangjeng. Ya Allah, komponen Nabi beda. Kitu kene piwalieun. Lamun jelema diangkat bakal na piwalieun, komponenna beda. Hiji hudang peutingna tilok puyeng. Tilok puyeng. Panatu ari nu ieu mah. Gusti Allah nu agung. Teu wilang kurang hes. Ajunya kelan hulu bae obat bae sabebed. Uyang. Komponenna diciptakeun kurang kuat. Aya tahajud subuh umplak. Sos gitu. Bolong. Nah ieu komponenna ieu mah kos kieu ieu. Sakalina sedekah kudu diberitakeun. Oh, sanagara nyaho kabeh. Nyaho kabeh. Tuh. Komponennya beda. Wali geus ku Gusti Allah diciptakeunana boga tahan. Dicaci, dimaki, diomongkeun, dihasud. Ih, boga tahan ujinyana. Aing mah teu ngalingseu ka makhluk. Nu dimaksud gua aing mah hiji Allah. Omongkeun ku sia aing. Sadaekna sunggut sia cablak-cablak sia. Aing mah teu ngalingseu hiji Allah. Urang makan teu kuat ka babawa bae. Ka babawa bae urang. Ngaji. Emang ngaji kunaon? Emang naon? Si anu ngomongkeun Mang Haji. Saha? Si anu. Masyaallah, teh si budak. Aju kunaon gitu? Wani teu Mang Haji? Henteu. Geus kitu kumaha tuh? Ka Sukabumi aing. Di ka mana ka Sukabumi? Jampang. Surade. Neangan ingkig. Teluh ku aing. Ka babawa urang mah teh. Ku suasana makhluk. Ka babawa. Dibere kuat teu dibere. Lamun endek diciptakeun jadi wali ku Gusti Allah, berhadapan jeung pocong wani. Kuntilanak wani. Tantangan kote. Ngagam sia ka aing. Goblok beuneunan. Awas sia ku aing. Bacaan ayat kursi ku aing. Ayo coba bacaan. Kan setan. Aduh. Bacaan gua dipendi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu ya'lamu ma baina aydihim belum datang kangas. Enggak bisa. Wah, terberes. Ngedeprek didinya. Teu kuat. Komponenna, ieu komponen diciptakeun ku Gusti Allah emangnya nama pisah sapedaheun. Henteu sapeda-sapeda acar. Oh.
Orang lamun inget kadinya sadar, ya Allah, jaheuh. Tuh, mandak wa adnan nasib at-tasdiq. Panghandapna bagian wilayah ngabenerkeun li ahlihi. Geus bisa gitu. Percaya, mahabbah, cinta ngabenerkeun. Sebab naon di udag ge moal ka udag. Di udag ge moal ka udag nya nama kapal udara tuh. Urang mah sasapedahan. Ya Allah, ya Rabbi. Minimal itu mah Lexus, ieu mah Avanza. Avanza ge di udag-udag kolektor. Sok juga singgung ih. Pajarannya hon bae. Atuh aja kolektorna ka dieu kieu kenal enggak sama Haji Pendi? Kenal. Emang ada apa? Ini target nih. TO. Aduh Gusti Allah lagu. Tuh. Lamun jelema dek dibisakeun ngaji jadi ulama. Eta teh betah di pondokna. Mongjong serong hayang mereka pondok di titah pondok modern ge mong. Aing mah pondok salapi bae. Sakalina mondok teu balik-balik. Ngeuh wahara jasa ngariweuhkeun kiai. Dahar dinyang. Salah, betah jana di dinya. Ngaji, dohor, segala rupa betah. Emang pikiayeun. Tuh. Di pondokna di samping betah daek ngaji aya zaman kula di Garut jadi karesek betah jasa di pondok ngan tilok ngaji aya tilok ngaji kusim aya tukang bas jana belajar ngebas kusim jadi balik ke kuari tukang tembok padahal kebel ngaji ayo pikiayeun mah gadekeun ngaji teh dibere resep bae pikiayeun mah dibere resep ngadekeun jadi dibere paha komponenna dibere kos itu dasar komponen teu bisa ngaji mah sakitu keur ngaji hees eta kaburu teh heran Masya Allah bisa coba sok kajitu jak tunjuk atuh rasakeun bae ku sorangan komponenna beda dibagi-bagi ku Allah Masya Allah karim. Nah urang mun ningali Kangjeng Rasul Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha sakicep atuh lain di alam nu ieu nyana balik ke alam asli. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir keliling kemudian ke alam gitu hewan keliling ke alam jin hanya beberapa jam kembali deui atuh lain alam nu ieu nyana balik ke alam asli. Lamun Syekh Mansur Buyut Mansur Cikadua di Mekah ka dieu eta mangan sakadar bahasa doang silulupnya na di kitu sumur Zam-Zam sakadar bahasa jang ciciren teu kitu ge atuh bisa lain di alam ieu nyana aya di alam nu eta. Lamun para aulia Allah bisa ke Mekah, lamun aulia Allah bisa ngobrol jeung jin lain di alam nu ieu di alam nu eta. Jadi Pendi pernah kabanggi jeung kuntianak di alam nu eta sebab nyana sapagodos jeung kuntianak saalam. Salah tuh geus atuh wali mah teu kudu ngaku-ngaku sebab kaparanggih ieu di alam nu eta oja ente oja sia atuh teh kudu ngaku aing wali. Emang wali? Oh. Kok bisa jadi ngaku wali? Aing kamari ngising. Ajuk tai aing bisa lempang. Khawarik kan aing. Lai, warenganan di luhur kuya, jadi kuya lempang. Teu kudu bebeja. Nyarambung. Sadunya tergantung makom-makomna sebab naon
ketika ayah didinya truk jaya maneh ketika dinya truk oh jaya aduh teu kudu ngomong ketika pindah alam araya oh jaya itu pokos urang bae ketika aji pengen diasupkeun ka penjara jasia bareng sakamar rejeun di borgol itu bareng emang jadi dia naon aing maling sendal aing mah haji maling naon aing mah rada gede sepatu araya kabeh tuh gitu sarua Masya Allah mal kaliru teu kudu bebeja teu kudu ngomong jeung teu kudu dihayang-hayang aing pajar wali isin ku wali nu asli urang ngaku-ngaku kiai ge ku kiai nu asli isin urang sanajan di pakaian polisi bajuna pet polisi priwit polisi atuh kajawan ku polisi nu asli atuh kajawan lain sebab naon lempangna polisi mah tilok moyongkod ieu moyongkod masa polisi moyongkod atuh diketrekus semprong heuy tilok abdi asli sanajan maka preman lain cepakna lain lempang lain sanajan di pakaian abri misalnya haji pendik kurang pakaian baju abri ya kadang disengserikan ku budak letik jurig abri atau ke pataknya terdidik kan abri mah coba nyana titah baris atau abri mah 1 2 jelas kan katu kencang nyana lain 1 2 1 tepuguh mana nu 1 mana nu 2 itu jelas berarti lain itu terdidik wali terdidik salafus solihin terdidik nah iya mah di dunia kene bisa balik ka lembur asli wah lain lalagaan wow lain memeh dahar mah kudu dahar heula kumaha carana atuh panurang teh yuladu alal fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah suci sebab baheula urang diciptakeun di alam ruh di alam qalu bala syahidna di alam alastu bi rabbikum qalu bala syahidna suci tanda suci naon ngajawab urang ketika ditanya ku Gusti Allah alastu bi rabbikum urang kabehan ngajawab qalu bala berarti suci mana sucina atuh berarti urang ngobrol jeung Allah Allah nanya alastu bi rabbikum urang ngajawab qalu bala berarti luhur kan urang bisa ngobrol jeung Allah barang ka alam dunia bisa ngobrol jeung ngobrol jeung Habib Rozak jeung Haji Pendi eta bangsa kelas-kelas ya cecer eta mah kos kitu mah batur teu nginum nyana nginum tuh ya suci urang hayang balik deui ka lembur nu asli atuh sucikeun etak bisa ge bisa urang balik ka lembur nu asli janu ngaberatkeun balik ka lembur asli mah ieu teh awak urang teh butuh dahar eta lah nu ngaberatkeun aya kitu ulah dahar lain ulah dahar tapi ulah jadi gangguan tuh kan mantak minum teh jadi gangguan masalah paling nyaho-nyahoki di dinya bae masalah naon dieu nu batak jadi berat dedeleuan ulah neuleuh perembae lain neuleuh pek bae tapi ulah jadi ngaberatkeun kana lembur asli naon nu ngaberatkeun denge ulah dedengean lain ya Allah mere tapi dedengean ulah ngaberatkeun ka urang berangkat ka lembur asli sok geura bersihan atuh dedeleuan dedengean ambean ucap raga plengkah ulah datang ka berat urang deuk balik ka lembur asli
atuh kudu kumaha iyalah make cara ieu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nek mere cara ka urang abe urang bisa balik ke lembur nu asli di dunia kene. Nah iya asal mulai sepotong-potong aja moal tuh encan ge berangkat ke jauh-jauhan jauh aku mah kenek. Ya Allah ya Karim urang lamun nyaritakeun urayan Tuan Syekh pantep amat timbul be hayang coba tuh sugan be bisa tuh nyana kan geus nyaho terdidik di samping laduni nyana nyaho jalan-jalan jang paranti balik ka lembur asli urang ditungtun kuno nyaho jalan atuh ngeunaheun tapi lamun urang ditungtun kuno teu nyaho jalan urang dek nyolateun me karimpak babalang batang ka belah hajar teh naonan aya jelema lagi goblok jasa mana ditungguan mayit pan tuh tolol kan. Masya Allah Karim ndek kondangan kaki ali kadinya ya Allah ulama tenang-tenang teu nyahoeun aya sia hirup naon mangpaatna tuh. Masya Allah ka imah ki ali bae teu nyaho atuh kudu parkir di ka pasar kemis naonan eta dituntun kudu teu nyaho jalan bahaya komo ka Allah ya Allah mah teu kadeuleu pan cak nu teu neuleuh mah adalah Allah mah katingali biasa Allah mah karasa jangke di sorga katingali kuari katingali ngalain ku panon ieu sok kula masuk inget ka dongeng da aya jelema sekolah luhur jasa begitu sekolah luhur teh datang ka mana katanggal kalapa predikat DRS dinyana predikat doktor dinyana predikat profesor dinyana pohara jasa tapi nyana bingung bae lantaran teu ngaji mah bingung baja bingung jelema nu teu bingung mah jelema ngaji lamun geus ngaji moal bingung eta hebat teh jelema teh geus kitu mun ngaji eueuh ka bingung ka Allah teh ai teu ngaji bingung bae ka hukum lagi leg ku sia universitas deuk ka Allah bingung tapi masantren deuk ka Allah teh bingung heranna sakitu doang anehna santri mah teh bingung ka Allah ih dok geura mahasiswa atau dokter Andes nyana salat bas kaberangan we subuh bingungnya nama ya Allah ya Rabb puyeng amat aing ieu datang ka kaberangan Masya Allah santri moal aya bingung moal aya pak hudang jam 8 ya Karim wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala aya babna qadaan kudu puyeng kabeh aya babna nggih santri mah pokona mah ngeunaheun bae iya jelema pinter wah begitu ceramah kan ngabingungkeun bae aya nu teh nyaho ka Allah mah kan ceramah teh bingung murid teh bengong mah bingung teu nyaho lebah tek hese deuk ka Allah teh sebab nyaritakeun teh apakah syariat apakah thariqah apakah hakikat nyana bingung nyaritakeun upek-upekan di syariat be bosen ngalain ka nyaritakeun thariqah can kadunyaan komo nyaritakeun hakikat mah bahaya upek-upekan deui di syariat bosen syariat mah nyaritakeun teh sakigituna bae rukun wudu rukun salat puasa zakat sedekah beres balik deui ka dinya tuh bosen naik we ka thariqah moal aya eureun-eureunna moal aya beak-beakna sebab di alam nu eta mah ilmu teh hese tinggal nyokotan bae tek tok geus puyeng datang ka dinya mah puyeng anu ngadengekeun komo geus datang ka hakikat teu kudu nyaritakeun wali-wali nyaritakeun kajadian nyana-nyana bae ge ujianna moal kawadahan geus
datang ke hakikatnya. Nah, iya. Ayalah kiai ceramah, kiai salap. Kiai salap ceramah. Begitu ceramah beda. Didengekeunana syahdu. Kemudian katarima. Kan ai kiai salap mah deuk katarima deuk kentelillah. Nya nama masalah. Tinggal ieu hasud. Hasud ieu kiai. Goblok. Ai giliran aing sok tirok didarengekeun. Malah aing ditinggalkeun. Asal kiai eta bae. Jelema ngadarengekeun. Ayeuna neuk ngisin-ngisin kiai. Nah, dalam kesempatan ini saya alhamdulillah ketemu dengan kiai yang dianggap harismatik. Saya mau bertanya kepada kiai. Kalau pertanyaan saya terjawab, saya manut kepada kiai. Kalau tidak terjawab, jangan dianggap bahwa itu kiai benar. Mang Gading nya hebat. Kiai mah cicing bae. Saya mau bertanya kepada kiai. 3, 1. Allah itu adalah ada. Bagaimana bentuk adanya Allah? Pohara kan. Yang kedua, tentang takdir. Bagaimana mewujudkan takdir? Yang ketiga, mengapa iblis itu dimasukkan ke neraka? Walaupun dimasukkan ke neraka tidak akan panas sebab iblis dari api, neraka api. Apa artinya? Waduh. Lamun nanya ke Haji Pendi, mit. Hebat jasa itu. Tapi kiai mah dengan nyantai bae naik ke panggung. Sini ente sini. Sini yang dekat sama saya. Sini, waduh diusap punya. Datang ditampilin joget. Apa ini? Enggak apa-apa saja. Jangan main sembarangan. Kan tabok-tabok aja. Ini jawaban dari pertanyaan Anda. Wah, kok pertanyaan sih dijawabnya pakai tempeleng? Kiai ahli hakikat bakos gitu. Iya jawabannya namun sia hayang nyaho nanyakeun bahwa di mana wujudna Allah. Siapa yang ditampilin nyeri teu? Nyeri. Coba buktikan nyeri nu mana? Iya, Ya sama pipi nyeri, buktikan ku sia. Kewalahan eta nyeri teh ya, nyeri moal kajahoan di mana ayana nu aya pipi. Allah ge sarua. Karasa ku aing mah ayana Allah, ai ku beungeut sia mah teu karasa sebab sia wacan marifat, goblok sia. Waduh, bener. Oh. Nu kadua takdir. Aya Allah rencana sia ku aing ditampilin. Eueuh sakian teh. Ngimpikan teu rek ditampilin. Henteu, hayang teu ditampilin. Henteu, ku aing ditampilin eta takdir. Terus setiap naon bae kos kitu teh takdir teh tilok rencana tapi datang. Karena aja. Ngarti. Katilu. Saya ditampilin karena saya nyeri. Ai pipis dia kulit. Ai leungeun aing kulit ge ai we nyeri mah nyeri bae goblok. Atuh setan geus keun wayah disen nyeri mah nyeri bae, teu urusan Allah. Heuh nya hampura balik sia ka ditu guys. Nah hiji jeung Haji Pendi sia ka ditu guys. Atuh maksudna ngabatur. Tuh moal teter ahli hakikat mah. Lantaran dibere ilmu laduni. Ilmu laduni mah lain ilmu kudu dikasab. Iraha butuh aya. Ilmu laduni. Geus kapepet amat. Nya nama dibere bae teh ku Allah ilmu laduni. Tuh, wafi laduni gola wafi. Qadi wa qadal wa edon qadiafi. Nah, iyalah laduni. Dina Quran aya min ladunna ilma dan lain-lain sebagainya. Ilmu ladun. Mentak aya nu ngajualan laduni di Bogor. Ilmu laduni 2 hektar bisa ngaji. 2 hektar, 1 hektar nah hargana 1 juta jadi 2 hektar seberit. 2 emang aduh dasar teh sugi-sugi eta kos kitu. Teu bisa ngitung.
atuh sa hektar da 1 juta sal meter na 1 juta kuari sa hektar jadi sa hektar seperti itu tuh di dia kayaknya geus robah tolong tuh coba encan ge ingka geus robah makana dagang teu sugih-sugih teu bisa ngitung iyalah dek jaritakeun manusia balik ka lembur aslina padahal mancal maot ai balik ka lembur aslina geus maot bateu aneh kabehan ge bakal lantaran engke di ditu bakal dijaza kuari maka pandarul amal jaga mah darul jaza atuh kabehan ge barakal ieu mah urang hirup di dunia tapi geus bisa balik ka lembur nu asli masyaallah kumaha emang kieu fal insanu ala nawain manusia kabagi 2 jismanin wa ruhanin hiji bangsa jisim nomor kedua bangsa ruhani aya 2 kekuatan di diri urang hiji kekuatan jisim zahir nomor kedua kekuatan ruhani spiritual ya fal jismaniyu insanul am ari bangsa jisim mah manusia umumna manusia kumaha dahar umumna manusia nginum umumna manusia sare umumna manusia morosotkeun calana dek naon cenah porosot kumaha sia bae kumaha kabutuhanna ising kieu naon deui atuh kumaha sia bae penting merosot bae jalana da manusia biasa tah mah amun biasa gitu kadang ngerokok kadang ngopi biasa bae biasa kadang lembang kapuri biasa kacitra itu biasa atuh kieu atuh insanun amun tah mah main bola biasa lumayan jang naraka biasa nonton TV HP tah eta mah insanun amun umumna manusia kos kitu ieu mah jismani kembalina kabeh ka jisim neuleuh awewe balik ka jisim denge sora balik ka jisim ambe balik ka jisim lutak letak rusa rasa baliklah ka jisim tunduh sare baliklah ka jisim kurang ngeunaheun awak urut balik ka jisim ieu mah perlu ka dokter baliklah ka jisim ieu mah kudu diistirahatkeun ka puncak ieu mah balikna ka jisim ieu mah kudu diistirahatkeun ka Lembang balikna ka jisim wah kurang mantep mendingan ka ditu bae ka Bali hegae wah masih kurang mantep keneh yuk urang ka ditu bae ka Singapura jisim ieu mah umumna manusia insanun amun tabat teu kudu dibahas cak tuan Syekh teu kudu dibahas mah kos kitu mah jangan sorangan kuari pamarentah urang teu kondusif jelema jang dahar mah neangan bae kabahan ge teu kondusif pemerintah perekonomianna jang dahar jang nginum jang pake neangan sorangan sebab naon kebutuhan eta mah amun biasa dah mah kos kitu mah teu kudu dicaritakeun nah lamun ieu karak waruhaniyu insanun khosun nah lamun geus nyaritakeun khos wallahu alam bisawab